Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassaro sareng ngagampangkeun Allah lahu ka itu si abdi kasih man kulla asirin kana sakur-sakur anu sulit. Saha jalma anu ngunjukkeun pangabutuhna ka Allah, nyaluuhna ka Allah, nyarandena ka Allah dina sagala urusanana. Ku Allah moal dipangihkeun jeung kasulitan, nu jauh ku Allah dideketkeun, nu sulit digampangkeun. Waman sing sajalma sakana nu cicing si iman ila ilmihi dina ilmuna itu si iman, wa aklihi jeung akalna itu si iman, wa tamada jeung nyarane si iman ala kaulihi ala haulihi kana dayana man, wa kuwatihi jeung kana kakuatan si iman, wakalahu maka ngawakilkeun ka itu si iman saha Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ila nafsihi kana dirina itu si iman. Sabalikna jalma nu nyarane kana dirina balik kana ilmuna tatagenan kana kakuatanana ku Allah diantep diserenkeun kana dirina kok kumaha maneh tak kitu kan. Jadi urang sulit hirup teh karena urang teh tara ngurus hate. Naon ngurus hate? Nya teu nyaho Allah sehingga teu nyarane ka Allah. Diringkeskeun we ka mun urang boga pangabutuh tuluy neangan. Neanganana nyaranena ka makhluk moal gampang hasilna. Tapi lamun nyaranena ka Allah mah ku Allah digampangkeun. Sakitu. Masalah nyarane jeung teu nyarane mah gampang. Da tadi nyarane kana diri ayeuna jadi ka Allah bisa. Ngan ieu nyarane ka Allahna bari teu nyaho Allah teh eta masalahna mah. Jadi nu hese nama nyaho ka Allah. Lebah nyarane mah gampang ingin nyarane ka Allah. Tapi naon nu ditekadkeun Allah ku anjeun? Alif lam lam ha lain eta Allah da eta mangaran Allah. Tah jadi gagal, jadi sulitna hirup mah gara-gara teu nyaho Allah. Lamun nyaho Allah mah mal sulit hirup teh sebenarnya. Lumatak Imam Faqih mah wajib ngaraksa hate cek Imam Faqih. Karena hate gudangna inten berlian nu mahal hargana. Naon ma'rifatullah as-sababu fi sa'adati darwain. Ma'rifat ka Allah nu jadi sabab bagja dunia akhirat. Jadi hirup kusut, hirup sulite gara-gara teu nyaho. Nah gitu kan.
hirup kusut hirup sulit teh gara-gara teu nyaho Allah. Jadi maripu hirup teh. Namawi Imam Al-Haddad Al-Hadrami sasauran man hafadzul fuad hufidhu minal fasad. Sajalma anu ngaraksa hatena ku Allah dijaga tina pangi jeung karuksakan. Maruksak jalma nu tukang ngurus hate. Ngurus hate kumaha kade bisi leupas tina makrifat ka Allah eta ngurus hate teh. Kade aya bahasa hati teh kitu kan. Hantak aya paribasa hati-hati dengan hati. Benar kan? Hati-hati bawa hati. Kakaraman ieu kan nya bahasa itu. Padahal eta bahasa anu disederhanakeun ku ahli-ahli Allah. Ya kan? Hati-hati dengan hati. Jadi hati teh kudu diurus sing bener. Ngarah teu pangi jeung karuksakan. Hati-hati bawa hati. Mawa hati teh sing bener kada. Hati-hati dengan hati. Dari hati ke hati. Lamun ngobrol tina hati nyentuh kana hati anu sajen. Lamun ngobrol-ngobrol hungkul teu tina hati berangkatna moal nepi kana hati batur kan. Kapal maka antak ngurus hati teh sing benar. Aya bahasa kolot ikutilah kata hati yang tulus. Nah, hati nu marifat ka Allah kan, hati nu ikhlas. Hirup tuturkeun hati anu nyaho Allah. Beres hirup kan. Teu kudu jadi profesor heula teh. Tah kitu kan. Mata ku abdi dicatat ya. Catatan penting tentang hati. Coba pada ditulis mah. Catatan penting tentang hati. Hiji, hati-hati bawa hati. Kemikir akang di imah ulang. Rek masjid mawa hati nu mana itu? Rek salat mawa hati nu mana? Hati nu keur di sawah tadi macul dibawa kana salat. Atau keur macul mawa hati anu keur salat tadi. Alus mauna mawa macul mawa hati anu keur salat. Tah hati keur salat teh dibawa macul. Daripada mawa hati karena sholat mawa hati anu keur macul. Isok hati-hati bawa hati gejabarkeun ku akang. Hati-hati dengan hati. Dua ta katilu kan dari hati ke hati. Mun ngobrol teh make hati kan. Lumaku make hati. Awewe nyayur make hati, insyaallah ngeuna moal pait kuyang. Da make hati nyayur. Ieu teu make hati ieu mah teh. Teu make hati anu bener, salat teu make hati anu bener ci salat. Nah gitu. Nu kaopat, jangan pindah ke lain hati. Aya bahasa lain. Sanajan dahar jeung paisteri nginum cai teh nu kamari bagja we bisa seuri sabab salaki teu pindah ke lain hati. Tah eta kaopat. Eta nu kaopat eta kan. Nu kalima, ikutilah kata hati yang suci. Hati nu nyaho ka Allah, hati nu bersih. Hati nu pinuh ku kaikhlasan tuturkeun.
Ulah nuturkeun omongan batur, tong nuturkeun omongan urang. Dari ngobrol mah tujuan B bisa. Oh, bajal mage nu gacungkeun peureut takbir Allahu Akbar. Anu dieu teh naon? Duit. Atawa jabatan. Oh, kan. Jadi hari tanu marifat nu mangpin hirupna. Ya Kang, ringkas sebenarnya. Mun hayang bagja hirup dunia akhirat, pingpin hirup ku hate nu makrifat ka Allah, bagja dunia akhirat. Teu kudu beunghar heula, teu kudu pinter, teu kudu boga jabatan luhur. So. Nu bodoh ge loba nu anu baragja jadi kakasih Allah. So, sabab naon? Bodoh teh otakna, hatena mah pinter. Pinter ngurus hate. Harga manusia seharga hate kan, lain seharga ngomongna pinter, hatena goreng mah bener hirupna. Sanajan ngobrolna hebat tapi lain bijil tina hate, Allahu Akbar bari teu nyaho Allah bakal nyentuh hate jalma nu hadir mah. Moal milu takbir mah ngan ari balik mah hubud dunya deui. Engko takbir Allahu Akbar tapi balik hubud dunya. Mana tapakna jison? Kina hate kiai gerek muruk manderkeun hate nameh ngaji teh kudu ikhlas aya doakeun heula santri nu rek ngaos teh didoakeun Gusti muga-muga kosongkeun hatena tina tujuan keakuan sabab hate anu jadi tempat nur Allah mah nu kosong tina suruh akuan geus apal singkahkeun Gusti sanajan memeh diuk tadi motor eueuh ayeuna mah eueuh motor dina hatena lain keur ngaji mikiran motor we atawa udud iraha aing ka mana dengan duit keur meuli udud keur ngaji sawas lamun aya ge nur Allah datang balik deui moal tuluy cicingna metak ngaji mah ngaji ngan teu euy kalakuan anger begitu. Beki bener hate moal mah beki bener. Da balik deui nur Allah lagi. Nah gitu kan. Jadi orang rek ngaos urus hate. Ikhlaskeun niatna. Tapi sing guruna mursyid jadi teu ikhlas mah niatna no kacingcalan. Disilung leuman dengan teu milu megar. Asok aya lina anak eta nok hayam nu teu megar kecingcalan. Lamun santri mah salah niat. Salah ngurus hate. Cicing hareupeun guru mursyid salah ngurus hate. Syaratna hiji ngaji ka guru mursyid, kadua niatna ikhlas teh murid sodik. Moal bisa ikhlas jalma nu teu marifat mah ka Allah. Matak datang nur Allah beki marifat, beki kolot, beki ikhlas ngaji. Ka Allah beki deukeut. Eling beki loba. Mah beki saeutik. Karena dunia beki zuhud. Reaksi marifat mah zuhud tina dunia. Lamun jalma hubud dunia jelas teh nyaho Allah. Geus gampang kitu, teu kudu riweuh. Bah kudu ringkas ilmu teh nya. Nu teu nyaho Allah mah bisa zuhud. Mal bisa ikhlas dina niat ibadah. Da teu nyaho Allah. Ikhlas kumaha atuh kalau na teu nyaho. Da gitu kan. Mata kagenepna catatan tentang hati, perkataan dari hati akan menyentuh hati. Ingat kan? Perkataan dari hati akan menyentuh hati. Guruna ikhlas ngajarkeunana ilmuna pinuh ku nur Allah. Mising teu pinter nyaritakeun ilmu ge santri teh balikna balener kalakuanana teh kan. Da nyaho Allah. Teu kudu pinter wae. Da teu kabeh jalma pinter ngobrol Pak. Ieu mah disebut pinter teh eta pinter nerangkeun. Teu payah nyarita kan, hate eusi. Obrolan jalma ge kumaha teh? Cok dina hikam dijelaskeun. Cik Ibnu Athaillah
iya omongan jalma teh make pakaian. Lamun hatena goplah ka Allah pakaianana dulma. Kapikir kaharti ngan teu bisa amal sabab poek jalan amal. Mau bisa ikhlas. Tapi lamun ayeuna nu ngomong caang hate ku nur Allah maka ieu obrolan make pakaian nur kakada-kadenge ku jalma hatena jadi caang. Teu bisa ngobrol ge amal mah bisa ikhlas. Tah gitu kan. Matak ilmu teh dibagi dua, aya ilmu dibarengan kunar, aya ilmu dibarengan kunur. Anu kunar mah warasatul iblis eta mah. Anu kunur mah warasatul anbiya. Caang, beuki loba ilmu, beuki caang hatena. Gitu. Tak genep perkataan dari hati akan menyentuh hati. 7 tentang hati. Nu tadi kayak gampang jeung sulitna neangan anu dibutuhkeun ku urang kumaha hati tadi. Hatena mentana ka Allah, nyaranena ka Allah gampang. Nyaranena ka makhluk, mentana ka makhluk sulit. Terus gitu, hirup. Tak makhluk mah ditinggalkeun ku hate. Lain ku leungeun ditinggalkeun ku hate. Kan awak mah pacampur ge jeung jelema teu naon. 7. Hati yang kuat akan melahirkan niat yang kuat. Itu justru tentang hati. Hati yang kuat akan melahirkan kemampuan niat yang kuat. Orang yang punya niat kuat akan punya kemampuan yang hebat. Orang yang punya kemampuan hebat akan menjadi orang hebat. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Rasul mau boro-boro cek mitoha, cek musuh ge hebat. Urang kumitoha ge disebut hebat. Boro-boro cek musuh. Mitoha ge keheuleuan ka urang. Gitu. Tujuh catatan penting tentang hati. Ya urusan anak, urusan hati. Tuluykeun kan? Wa khadzalahu jeung ngahinakeun Allah ka itu si iman. Ku Allah dihinakeun. Jalma anu nyarane ka makhluk, balikna ka makhluk, ku Allah dihinakeun. Jadi gampang yang mulai hirup mah. Nyaranena ka Allah sabab nyaho Allah. Nyaho ka Allah, nyarane ka Allah, mentana ka Allah. Mulia hirup. Dihinakeun. Entak jalma anu mulia kulain Allah di mana leungit eta perkara jadi hina. Lamun urang muliana ku Allah, Allah sok leungitan. Jeung maleungit Allah. Jadi mulia ti dunia nepi ka akhirat. Sabab muliana ku Allah. Sok mulia ku duit, geus teu boga duit jadi hina. Bener ka? Mulia ku ilmu we heula ieu mah anu teu bisalana. Jalma dimuliakeun sabab naon ilmuna. Ari geus aki-aki loba poho. Mulyan teu. Teu da geus eueuh ilmuna ge bare eta keur pinter. Lamun mulia ku Allah, Allah mah teu pernah eueuh jeung moal eueuh. Mulia terus. Jalma ngahinakeun, tapi Allah ngamuliakeun. Ciso kira-kirana jadi hina mah. Mata jalma-jalma anu kenal Allah teu pernah sieun leungit dunya. Naon sababna anu penting mulia mah ku Allah lain ku dunya. Mulia pedah mitoha maut hina. Ada. Orang masuk keder sekapun. Palam tanjah maka mual baja. Naon matolibuhu.
pirang-pirang anu disupri ku itu sih mah wal malhasilkan walam tatayasan jeung moal gampang naon ma'aribuhu pirang-pirang pangabutuhna itu sih mah wal mah gampang dengan pangabutuh. Jadi kudu ma'rifat ka Allah tuluy mentana ka Allah nyaranena ka Allah gampang ma'arif nepi ka butuh urang. Lain ieu mah guru dagang teh tedikeun payu wirid sia. Dibere we wirid. Wirid mah benar ti Rasulullah tadi itu ngan teh nyaho Allah. Tah wiridkeun sia. Ya Latif 3.000 sia. Allah Latif bi ibadihi wiridkeun ka ieu deui. Bari teh nyaho Allah. Zikir ngarah gampang urusan aya cek sahabat ge aing sanggeus yurid ieu teu pernah sulit urusan kabeh ge lancar. Bari teh geus diijajahkeun Pak. Tergantung ma'rifat eta. Dibaca sabab teh nyaho. Oh si oreng eusina ari sarangkana mah akur ngan eusi nu beda. Batur mah maca eta doa bari ma'rifat, si ieu mah maca doa eta teu ma'rifat. Itu mah gampang si iman teu. Ari doana mah akur. Ngan hate nu beda. Salatna akur, lohor mah 4 rakaat. Cugan kiai mah 7, henteu 4 rakaat. Teu pentas ngadoa teh dikeun ijabah ari batur ijabah kunaon? Ma'rifat ka Allah. Jadi loba anu ngadoa gitu sarangkana wungkul. Bedogna leungit. Tilu mau bedog mah ngan sarangkana wungkul. Rek ngalah suluh. Teu hasil. Saaya-aya dipotongkeun we ku leungit. Ma'rifat kan eueuneun. Lamun aya cenah ijabah geuning kuring gampang padahal nyaranena ka makhluk. Ulah ato eta mah ihana atawa istidraj. Moal barokah. Sanajan hasil nu diteangan ge moal jadi alus. Gitu kan? Wah kaalusanana. Usaha maju tapi eueuh kaalusanana. Beuki loba duit, beuki maju bate ka Allah. Betul mah beuki loba duit, beuki usul. Gunanya duit loba bari usul. Eta. Naon sebabna harta berkah mah sarua jeung ilmu nafe. Boga ilmu manfaat, beuki alus hirup. Seperti boga dunia mahmudah, beuki alus hirup. Mantak dunia mahmudah teh allati yatawassalu biha ilal khairi. Dunia anu jadi sabab nepi kana alus, ta eta dunia mah mudah. Tak neangan harta teh ulah payah hasil, kudu anu berkah. Anu basajan mah hirupna da mahmudan teu penting ngartieun. Aing kakaranga dengan dunia mahmudah. Dunia barokah. Ari barokah teh nyaho deui hartina barokah teh. Barokah teh. Lain saeutik mahi, sia maca bismillah ngarah berkah. Ngarah saeutik mahi jadi loba sesa di dalam. Lain eta barokah mah ngadatangkeun ka alusan, ziyadatul khair. Mun urang dahar, sanggeus dahar jadi jagjag, geus jagjag eta tanaga dipake ibadah, teh eta dahar barokah. Mah dahar geus jagjag ulin poho ka Allah, eta teh barokah dahareun. Gampang gitu. Sok urang sanggeus dahar beuki eling atau beuki poho? Sanggeus beunghar beuki eling atau beuki poho? Kadi-kadinya mikir teu kudu susah-susah. Ya, ringkasnya ngaji. Ulan bulat belit lah ngaji mah geus anu ringkas eta tereh ka harti. Mau tahun baru mah semangat baru.
Benernya lamun teu ngaji rek bisa mikir kadinya moal Kang. Mun teu ngupingkeun pepatah guru. Guru-guru ahli Allah mah menyentuh hati. Tak ayeuna mah apal aing teu kudu beunghar heula rek bag jahil. Pasalnya nyaho Allah urang pamajikan nyaho Allah rukun ieu. Ya mah rukun ku duit pas duit beak pas ea. Jadi loba duit atau boga duit. Oh jadi loba pas ea daripada rukun. Bari marifat mana hate rek boga duit rek teu marifat. Keur boga duit marifat, keur teu boga duit mah marifat. Keur salah marifat, keur bener ge marifat. Mata eueuh nu jadi pasea ka bage. Rukun kadamaian mah hiji, makrifat ka Allah sabarang. Cok loba duit ge teu marifat nya teu parasea. Dur dan we anak jeung anak diadu. Teu budak jeung budak diadu, inungna diudak-udak. Ek dipaehan. Sabab teu makrifat. Durdar parebut warisan. Batu mang teu diparebutkeun. Ningali dulu ripuh kopekeun maneh eta mah aing mah samaneh we. Cau aing mah teh diwariskeun ku kolot boga. Sak panyesaan we teu kudu hohoak ka batu. Aing panggedena, aing kudu milih heula. Karunya batur mah teu bogaeun sok marili we heula engke sesana. Pan ngareuna nu ngabagikeun panggedena anu milih batur heula urang sesana. Mulai nyebutkeun licik teh ka urang sok tukeurkeun jeung nu aing. Oh nu daekeun. Da panggorengna urang mah kabagianana. Tah gitu kan, lain pinter dipake minter. Pinter teh kudu dipake kemanfaatan keur anu teu pinter sehingga jadi urusan beres. Ah gitu. Dia madur dan oh kan. Marifatullah kan. Wala makana sareng samangsa-mangsa kabuktian. Allah teh eta min asrafil matalibi. Tina pang mulyana anu disupri wa aqrabiha pang deket-deketna itu matalib lil qawati pikeun jalma nu ngambah jalan usul ka wal maati bijeng pirang-pirang jalma nu di pangloh ku Allah jalma nu banget pakir butuh kana rahmat Allah maati qawati mah jalma-jalma anu taroki jeung suruh lamun rek lalumpang ka Allah nu butuh ka Allah pang deket-deketna disupri Allah akhodatu mandang sa'al muridu si murid hala sulukihi dina tingkah sulukna itu si murid wa nihayatihi jeung dina panungtunganna itu si murid bisuluki toriki dina ngambah jalan khosasahu nangtukeun musannif ka itu si murid bil itinai kana nemen-nemen bihi kana itu sulukut torik sing nyaan lempang ka Allah. Artina ulah bari culang cileuk. Dimare ka Allah heula sumpang simpang atuh nya lila nepi. Geus ka Ciawi ek meuli tahu. Batur mah geus balik deui sia teh malohor can bali. Naon jawabna sumpang simpang di jalan di pamoyanan aya nu ngariu, milu ngariu. Ari geus bosan kakara ini atuh terekeun nepi ka Ciawi teh. Tak ka Allah kayak gitu. Aya nu dikir taroki jeung suluh. Ada sumpang simpang jadi dukun heula 5 tahun. Batur mah geus balik deui tadali si ieu mah can nepi. Da nyimpang heula. Kuasa nu liar rek Tasik aya nu gaple si jalan milu heula lila atuh. Kan nepi bener. Ulah raehan hirup mah lempeng we. Sing nyaan ngambah jalan usul ka Allah. Tinggal gitu. Sing nyaan ngambah jalan usul ka Allah geus nepi ka Allah selesai urusan. Boro-boro nu goreng nu alus ge jadi alus. Anu alus boro-boro nu alus nu goreng ge jadi alus. Keur ahli usul eueuh nu goreng. Naon sababna? Kakasih Allah. Ari geus dipikasi ku Allah. Nah nu goreng. Urang ge kan dipikar resep. Budak 2 tahun dipikar resep ku urang nincak sirah urang tara keheul urang.
Urang keur ngedeng lincak sirah budak 2 tahun osok keheul tara culangung sia teh ka aing. Saking resepna eta ka budak. Eueuh tungtungna. Inungna ge mun gering teh bisa mah digantian ku aing cenah ulah gering budak. Balasnya tah lamun geus sampurna jadi mahbub Allah, selesai urusan dosa gede, leutik ceuk aing cek maneh gede saja. Walakinnaha inda karimin idza afa. Janahun minal buudi. Cek urang masuk ke gunung galunggung, cek Allah mah gampang daripada micen jangjang rametuk. Nu sulit keur Allah mah di mana Allah berkehendak. Nu matak urang lempang menuju Allah. Itu mah. Geus bogo diisarahan ku Isra jeung Mi'raj. Tinggal itu Isra Mi'raj Rasul teh dina amul hajat sebagian ya. Lain Rajaban aja nama. Aduh, keur bagus 48 Rajaban yo aduh jadi riweuh itu sih. Ya. Kang tentang Isra teh aya 5 catatan. Hiji, akan kudu jadi paham ya. Catatan penting tentang Isra. Kahiji, Isra jeung Mi'raj teh lambang syariat jeung hakikat. Lambang syariat Isra, lambang hakikat Mi'raj. Jadi cukup ku Isra jeung Mi'raj teh ibadah kudu make hakikat, syariat jeung hakikat. Syariat amal jasmania dibarengan ku hate. Niatna bener. Ari hakikatna naon usul ka Allah. Mata Kangjeng Rasul naik oge nepi ka Allah usul keur urang mah lambang usul ngan kade di mana usul aing tas Mi'raj ulah eta mah Mi'raj mah keur Kangjeng Rasul urang mah taroki tuluy usul mun Rasul mah Mi'raj gitu kan. Ya loba nu hartian Mi'rajna salah deui wae. Jadi Isra heula ieu mah keur ulah ka Mi'raj. Lambang syariat jeung hakikat. Jadi ibadah teh kudu bareng jeung hate wusul ka Allah. Eta jadi Isra jeung Mi'raj. Kangjeng Rasul Isra Mi'raj dina amul hazan tahunan prihatin. Bojo numpang dipikanya anak pupus. Eta mah taun eta bertubi-tubi sumping cocoba ka Rasulullah. Rasul iltija ka Allah diisrokeun jeung di Mi'raj. Urang ge lamun loba kabutuh, loba kabingung, nyaluuh ka Allah, unjukeun ka Allah. Nyaranena ka Allah diselesaikan ku Allah. Jalma nu menang cocoba di mana sabar iltija ka Allah ditaikeun derajatna ku Allah. Tah kitu urang mah eta we atuh nyana Isra jeung Mi'raj. Dua, Isra teh di alam misal di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Eta Isra. Tapi di alam misal berangkatna. Lamun di alam dunya saanu ningali Rasul keur hibar sisa. Lamun da Rasul basariah mah kudu katingali awak dia hibar.
Saha nu ningali di jalan ge panggih jeung kapila onta teu apaleun. Rasul mah uninga. Pan ditanya ku Abu Jahal, panggih jeung Muhammad tadi teh. Itu cenengan sorana aya. Tuh. Cara manguping kan Muhammad na Allah. Wah, atuh dari mana di moal kieu ari itu dimisal. Atuh Kang ari di alam dunia mah moal ge bareng jeung Jibril tuh. Ari Jibril urang mana cing? Urang malakut bareng jeung Jibril. Isra berarti di malakut. Malakutna alam misal, tak bareng jeung Jibril. Itu kan. Lumayan teu paham, mata lamun teu paham ilmu hakikat nerangkeun Isra Mi'raj. Kalut. Kalut. Namun hek daging seperti kieu, kecepatan seperti kitu, hancur ya kan. So. Di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa 2000 km. Haneut keneh 13 Rasul geus balik deui. Cisok kecepatan gitu. Cek ilmu alam, hancur ieu teh waktu kan. Lamun Rasulna basa dia dimulki di dia. Ulah jauh-jauh hayeuna mah tuh. Jalan manu can udud we beak ke Jakarta, can beak udud geus tepi. Di mana Cisok indit teh? Katinggalin tuh kalewet kali itu. Tah las lap di alam jin eta teh berangkatna dibawa ku jin. Ari Rasul dibawa jeung Jibril di alam misa, di alam malakut. Lain dia mentak anu ningali Rasul kekelebetan sorban Karena masalah ihtilaf pada eta teh kabeh bener. Cik sakoal mati Masjidil Haram, cik sakoal mati bumina bojona Umi Hani. Dua nana ge bener tong pasti aya mah. Da asalna ti Umi Hani ti bumina dicanak-canak ku malaikat ka Masjidil Haram, dibelek di Masjidil Haram di dinya. Ngabelek ya lain ahli malaikat ahli bedah kan. Di kumah ku cai jam-jam takwil manana. Menya kotor hati bisa dikumah ku cai hisi cisok. Minum terus cai jam-jam jadi ikhlas sih. Eta mah kudu kunaon ilmu nafe ma'rifatullah. Itu kan mata ari cai jam-jam ngaleutak mah Allahumma inni as'aluka ilman kok nginum cai tapi ilman nafian. Misil ilmu nafi teh misil cai jam-jam pang manfaatna cai jam-jam. Kan pang manfaatna cai. Tadi kumah teh ku cai jam-jam. Ya Kang. Sifat basariah Rasul ditutupan ku kekuatan ruhul adom cek bahasa kekat. Baik teu artinya. Eta bahasana ngan lamun teu dibasakeun kitu moal ngarti akang teh teu. Digotong cenah ku malaikat ti Umi Hani ka Masjidil Haram. Ngan ulah nanyakeun digotongna dituyun atau digandong. Teu perlu eta mah gitu. Kan wae lah geus penting. Matak Isra teh kabagi tilu. Aya Isra ceuk lugot, mutlaqus sair. Kadar-kadar lempang Isra ceuk lugot. Tapi aya Isra ceuk istilah, sairul laili lempang peuting. Atawa sara fil laili. Eta Isra ceuk istilah. Tapi Isra nu diisnadkeun ka Rasulullah mah berangkat abdina Allah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa jeung malaikat Jibril tuluy Mi'raj ka Allah Ta'ala. Tah gitu kan. Geus panjang da moal anggeus satur diterangkeun. Ieu mah ngabalakan we ngarangkepan aduh. Isra teh kudu nerangkeun kieu berarti geus. Kasabaraha? Kahiji, kadua? Katilu. Isra Rasul teh sareng malaikat Jibril. Naon mana nasi? Ibadah teh kudu make ilmu, syariat teh kudu jeung hakikat. Ari Jibril teh ya kan tukang nurunkeun wahyu, wahyu teh ilmu. Nu datang ka Rasul ilmu ngan disebutna wahyu. Ari ka urang mah wahyu kade, da beda derajat.
ulah kieu aing tos menang wahyu. Salah. Keur ngadaguan wahyu salah moal turun ka Rasulullah kepada Nabi wahyu karena lamun ka mukminin kepada waliullah mulhi karena itu ti malaikat mulhim ilham berarti ilmu ilham ilmu wahyu ilmu ngan datang ka mukminin mah ilham ari ka rasul mah jeung ka para nabi wahyu. Nah gitu. Jadi salat teh kudu bareng jeung ilmu jeung usul ka Allah. Ibadah bari makrifat ka al mata Kanjeng Rasul ge jeung Jibril. Kasabarata? Opat. Ayeuna kalimah. Kaopateun. Tumpak buruk. Rasul ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tumpak buruk. Oh, ada ulah dibayangkeun buruk teh jiga kuda huluna awewe. Ting saha musonifna teh. Buruk teh disebutna barkun. Barkun teh kilat, lompatna sakilat. Sebut buruk. Sato ti surga cenah teh ditu. Kahayang eta kan disebutna kahayang. Kahayang Rasul, tapi nafsuna nafsu mutmainnah. Ya diterangkeun dina bayanna mah. Lamun nanya suku hareup monokan nu tukang ngajangkungan. Lamun mudun suku buruk anu hareup manjangan nu tukang menekan. Jadi rata terus. Eta teh nafsu mutmainnah. Rugi jeung untung akur karasan. Ari urang sok beda. Oh sok eta teh lain nafsu mutmainnah urang. Nafsina mulhama atawa lawama. Ari sok tanggang. Ya marata. Mutmainnah dipoyok jeung dipuji. Dipoyok teu keheul, dipuji teu atoh. Dipoyok teu keheul kunaon da ceuk aing ge diri aing teh alus ya. Salat oge aing teh nyaho loba malamun. Ku batur wah sia salat ge salat naon sia ada ceuk aing ge sarua. Teu keheul. Itu dipuji teu atoh dan nu alus malain aing Allah bisa salat teh pada Allah ngayangkeun salat. Allah ngabisakeun salat, Allah ngagerakeun salat, teu dihayangkeun ku Allah cadu mah bisa salat. Lain urang tong atoh, aduh mana mah getol salat pulidi sok atuh. Jamal Allah. Dohir di urang jadi ibadah urang. Awan urang mana sok? Ngan kade teh aya nu a priori mah Kang, atuh cenah ari gawe urang teu diaku ku urang mah jabariyah cenah. Aya eta anu ngobrol kitu. Duka balas teu ngaji tauhid itu. Atuh jabariyah kamari abdi papangi. Di dieu mah Kang aing nyebut jabariyah. Jadi kudu diaku pegan urang we. Oh jadi Allah digawe urang digawe. Jadi jika Allah urang teu boga pagawean cenah. Pan tauhid Allah boga gawe urang mah teu boga gawe. Digawekeun ku Allah hirup urang mah hirup mah jaji. Lain hirup dihirupkeun hirup mah jaji mah. Lamun gawe ieu gawe uing tanpa kekuatan Allah kafir qadariyah. Sok si arek nyebut jabariyah ka aing sia qadariyah. Isukan debat di hadrat Allah sok sidang. Bener mana ge ceuk Allah. Aya nama hakimna tuh dah. Da kudu ya hakim rek debat mah enak bener. Sukan di hadrat Allah sok debat. Sukan teh debat Kang. Akang teh lalajo kiai keur debat di hadrat Allah. Mana nu bener? Lamun akang nuturkeun nu salah digebrus milu. Itu isukan kisah balad-balad ngaji. Manginu bener milu kan bener, manginu salah milu kan salah. Sa grup-grup na isukan. Ya bener. Mata kayang bagja nu kahiji ulah salah milih guru. Guruna kudu guru anu bener. Guru mursyid teh guru bener atulah gitu. Bener cek Allah jeung Rasulullah bener. Jadi ajaranna nu sesuai jeung ajaran Allah sareng Rasulna. Ari Allah mindama salat dina salat aya marifat aya marifat, majdub, musyahadah.
ari urang aing mau bisa cenah musada cek sa berarti teu nuturkeun salat Rasul nuturkeun teh praktek dohirna ari hatena mah teu nuturkeun Rasul saur Rasul musada urang teh minimal hayang musada keur ngaji aing teh tah kitu kan sanajan teu musada urang keur ngaos ilmu musada ka guru anu musada keur lempang eta mah dihampura ku Allah tak cek Rasul anu ngaji mah dosana dihampura sabab hakikat ngaji teh menta diham tak cek Kangjeng Rasul tiap lengkah jalmi nu angkat ka pangaosan ngaji ka guru mursyid ajaran anu bener maka tiap lengkah dipupus dosa ku 100 lengkah 100 kali dipupus dosa tak tukang ngaji mah teu bogeun dosa matak aya nu sasangklong hayang apal jalma barodo nu rek ka surga hayang cenah tuh depo na pengajian nu ari hasatena ta eta rek ka surga kajian barodo nu pinter ge sombong ge iblis ge kalah dilaknat ku Allah bodoh teh goreng teh Kang mun teu daek diajar bodoh teh teu henteu goreng teh hina bodoh kan asal daek dia diajar ngan lamun bodoh ngaku pinter mung diajar dina ihya dijelaskan ku Imam Ghazali berhati-hatilah terhadap dia jauhi dia tong dijieun babaturan komo dikawin ulah hari akang kalah dikawin awe tara ngaji atuh kusut hirup terieur keun bae Kang cenah ngaji bae da geus kagok kajengan bawa ngaji we ini mah kurang ka guru mursyid bawa sugan we jadi santrina kakara bismillah ge moga-moga dihampura dosana ku Allah urang mah kitu Kang tak cek batur Kang ngaji teh capek teu 48 pengajian capek jabar-jaban aya tapi ingat guru mah leuwih capek nalip kitab cisong asa hebat teu asa hebat ngaji 48 kali jika macam di Bandung ya, 3 sekali di mana di wali kota. Kayak ngaralut ke ditu 3 bulan sekali mah hitung piknik we petang ke Pangandaran. Bandung lah kumpul di ditu Al-Ittihad. Dar urang ngaji di ditu. Di mana-mana engke. 7 kabupaten sina datang. Ngan ari tarang mau diaksarana Al-Ittihad ulah. Natarang Al-Ittihad dawatur ge apaleun ya sawasim kuring nu ngajina Al-Ittihad di Bandung mah 12 tempat abdi kota Bandung unggul kan ngaji teh bisa paleun saredea ge lah ajengan ge geus wawuheun kabeh di Bandung ngarasa hebat ngaji 48 guru mana lip kitab na lip kitab teu daharna ge 55 tahun setengah cisok urang sakumaha 48 kali sabulan hebat-hebat di mana? Jawa kitab dengan 2 Hikam Jamil Mukni. Aya numbungan Jamil Mukni mah. Hikam Kang can Cianjur di mah. Ulah ka Jamil Mukni. Ungap teuing cenah Jamil Mukni. Heuh sok hikam ku aing dibahasna ge make Jamil Mukni. Jadi teu karasaeun. Akang mah cenah ngaji hikam beda. Heuh aing mah beda teh titina Jamil Mukni. Entak malah anu sarua jeung kuing ngaji hikam sok dimohonan. Ajaran akurkeun sadunya kabeh. Beda da Jamil Mukni eta. Buat di momen di Mekah ge, buat di Mesir Jamil Mukni. Sok tangan. Di toko kitab ge aya kitab Jamil Mukni. Tak lu badai awal ka ditu arangkat. Kan sim kuring mah da kulantaran jadwal ieu kudu diperkeunana opat. Curi jelema teh. Bari lamun dipikir-pikir mun aya guru jigana lah sama bae teh ka dieu ge ngaji ka ditu jigana teh kitu atoheun keneh nyebarkeun ilmu na jigana teh ulah ka dieu kabeh geus bagi tugas we nu ka ditu kitunya kan so ulah tuturuti kuring tu ka ditu tekat ditu nguruk atuh sok deh si ya Kang Jaroh teh alamat dohirna salira kapaesanana hakikat jaroh mah ngaji kitabna rohani jeung rohani musonib panggih ya Kang ayeuna ngaos kitab hikam
Lamun simkuring nerangkeunana sarua jeung maksud musonib hadir rohani Ibnu Athaillah di dieu. Piraku akan teu kaberkahan. Itung-itung tas papanggih jeung Ibnu Athaillah. Ngan lamun teu akur simkuring jeung Ibnu Athaillah didakwa sidang kuring jeung Ibnu Athaillah langsung. Naudzubillahi min diaminan siakan. Atuh ripuh we siakan. Gitu kan. Amin siakan. Hadir Kang. Jadi hati urang panggih jeung ilmuna. Nah eta hebat. Ulangan jarah kana paesan ngaji tara. Dibalik itu. Nganu jarah muga-muga sing daek ngaji. Amin. Barokah. Sabab tempat nu dicalikan ku guru-guru mursyid mah barokah. Nu mung salat jadi hayang salat. Tak baheula geuningan boga budak awak ka guru. Tina sabab nempo beungeut guru ke jadi hayang salat. Papanggih we atulah teu ngaji ge heula. Urang men papanggih bila-bila daek ngaji. Dayeuna ge di dieu wah urang mana aya nu jauh ieu teh. Aya nu jauh, da ketarik. Hayang panggih aing jeung rohani Ibnu Athaillah. Nah gitu. Tapi lah menerangkan hikamna sesuai jeung maksud musonib. Wanita akur mah didakwa malah. Awas ya aing nulis kitab eta lain kadinya kumaneh kalah kadinyakeun. Kuas jalma tukang ngahartikeun tafsir teu akur jeung maksud Allah didakwa ku Allah isukan. Aing nurunkeun ayat eta lain kadinya ku sia dikadinyakeun. Wayahna disidang di hadapan Allah. Tak jadi kiai teh berat. Berat jadi kiai teh. Kagak. Tak loba tawasul ka guru-guru teh bisi salah kan. Tak gitu kan. Nah mata ngartikeun kitab teh itu kudu boga hujah suka. Mustaki-taki abdi mah suka. Ditanya ku Ibnu Athaillah kieu aing hujahna. Malah eleh debat gitu. Lamun disalahkeun tak kieu guru itu. Tak lamun urang ge mah yang jarah ka ditu. Sugan we keberkahan ilmuna tah kitu ka. Keun bae teh kudu ka Mesir kabeh ditu boga duit. Rinu boga milu atuh ka ditu teh. Anu teu boga mah di dieu we cicing mangih beja we ti abdi ge. Itu pan ayeuna ge beja lin. Beja itu. Dia teh dawuhan Ibnu Athaillah, mujtahid hakikat Ibnu Athaillah. Sah dituturkeun pendapatna Ibnu Athaillah. Ulah gagah. Ulama sadunya awan yang nyoret kana kitab ika. Disarahan ku ulama Cordoba, ulama Mesir, ulama Turki, ulama Madinah. Kabeh nyarahan seueur ieu teh, sarah hikam teh lain ieu hungkul kan. Lin Abdullah bin Hijaji hungkul. Apa? Nah, saking hebatnya. Kasabaraha ieu kan? Jadi buruk teh nafsu mutmainnah Rasulullah sallallahu alaihi tak rata leuman. Tak urang ge lamun geus nafsu mutmainnah maka boga duit jeung teu boga teh akur. Dipoyok jeung dipuji akur, untung jeung rugi karasana akur. Lamun haik untung jamal Allah. Rugi jalal Allah. Tapi aya jamal dina jalal. Sabab jamal jeung jalal teh mun dihijikeun jadi kamal. Matak cara ceurik bari rugi da nyaho aya jamal di jero jalal. Naon sababna? Allah kesifatan ku kamal, menya eueuh jamalan. Matak aya nu alus di nu goreng, aya nu alus di nu alus, aya nu goreng di nu alus, aya nu goreng di nu goreng. Itu kan. Teu rawas datang rugi. Moh arek leuwih alus geus rugi. Nu datang rugi ceuri, ari untung ceuri, tah budak leutik tahlil kabagian keresek ceuri. Teu kabagian ceuri.
Kolot motong cerik teu bagian kareseko. Jika budak itu. Sabaraha kaopat Kang? Ayeuna kalima. Geus Kangjeng Rasul jeung Jibril Isra teh lambang amal ilmiah. Ibadah bari jeung makrifat teh ka Allah husul. Ilmu Jibril teh suka. Kalima. Dina nalika Isra Rasul 5 kali liren. Tiap liren salat berjamaah 2 rakaat jeung Jibril. Oh, berjamaah jeung Jibril. 5 kali liren. Hiji liren di Thayyibah, di tanah Thayyibah. Kadua di Mina. Katilu di Gunung Turisina. Kaopat di Baitul Lahmi, Bethlehem. Kalima di Masjidil Aqsa. Berjamaah jeung ruh para nabi, para rasul, para mukminin. Berjamaah jeung ruh para nabi, ari nabina di malakut, berarti kitu malakut Isra teh. Lain di alam mulki, di alam hisi zahiri lah. Si orang 5 kali liren teh engke di mana Mi'raj teh diparentah salat 5 waktu. Jadi 5 kali liren. Geus dalil kadinya dilalah eta teh. Dina salabat perjalanan Isra Rasul ditinggalikeun 17 lamang. Mukasafah ka alam misal 17 rupa. Si orang 5 waktu teh 17 rakaat. Tuh gitu kan. Ningali Ibrit Muhammad cek Jibril tong didenge Muhammad eta Ibrit teh anak iblis. Ari anak iblis teh jadi 2, aya nu jadi jin, aya nu jadi Ibrit. Lamun anak iblis jadi Ibrit mutlak kufur, eueuh nu iman. Lamun anu jadi jin aya nu iman, aya nu kufur. Tak aya jin kafir. Jin kafir mah dibaca kulhu ge kabur. Ngalamun jin anu iman ngaheureyan, alah dibacakeun ayat kursi aing ge bisa cek. Aing ge bisa ayat kursi mah cek jin. Teu sieun teh. Kudu kuwusul ka Allah, ku nur Allah. Karena sieun. Mentak ku ahli wusul mah disebut ngaranna ge geus kukuakan. Tang cenah kieu anu ulah kehe da aing rek litis. Aing bakal dipaksa ya teh. Wali usul. Jadi kunur Allah gitu. Hate poek tinggal juri gitu. Maca kulhu bari poek atuh jin kalah nyumput jadi. Caang kunur Allah. Nah gitu kan. Ningali Ibrit. Cek Kanjeng Rasul Jibril naon eta teh? Ibrit Muhammad. Eta teh hiji tanda bahwa lamun umat anjeun rek ibadah taku iblis sok dihalangan. Sok gegeruan iblis keur salat sok ti sawah. Allahu Akbar tadi mah poho aing ka sawah nari geus salat mah inget. Eta teh iblis heuy nu salat aing ieu di sawah maneh. Bra ini ngali sawah. Matak balikeun deui manusiawi inget ka sawah balikeun deui. Aing keur salat kalah mikiran sawah teh. Balikeun deui hate teh kana inget deui urang teh keur tadi keur ka sawah inget keur salat teh. Teu da hate mah hiji menyaya 2. Ka sawah inget kana salat inget moal kecuali muqarrabin. Ta'akul kitu ge muqarrabin ge lain inget jiga urang. Maka muqarrabin aya ahadiyatul jam'i wal farqi waliyullah eta mah bisa kitu. Tajalli ka Allah teu halangan ingat ka makhluk teu halangan tajalli ka Allah. Ah gitu kan. Salat berjamaah jeung malaikat Jibril. Jeung malaikat Jibril tiap liren di Masjidil Aqsa mah salat jeung para ruh para nabi, para rasul, para mukmin, para waliullah. Saha nu ningali salat Rasul jeung malaikat Jibril jeung para
ruh para nabi di Masjidil Aqsa. Lamun di alam mulki kudu katingali milu salat jeung Muhammad. Tapi yang di Masjidil Aqsa teu milu, ciri di alam Isa. Alam Isa teh geus permulaan alam malakut, naik ke hadrat Allah, Mi'raj. Nu matak sanggeus Isra tuluy Adi Mi'raj teh ka mana? Ka alam malakut. Alam malakut teh sajeroan alam dunia. Lain kalau urang siran ubah dia ge aya malakut teh. Da ka jero malakut mah akang ningali jirim, tingali sok, johar pirid, johar rayuli. Tuluy ka misal. Kalau hilmah pun geus ka malakut ti dia urang dicicing. Tapi hate bisa buka sapa ka malakut. Lain di luhur malakut teh. Luhur teh bahwasa anu luhur derajatna malakut mah leuwih mulia daripada alam dunia, matak naik disebutna. Nah sama di malakut teh aya nafsu, di dunia mah aya nafsu, matak malakut leuwih mulia daripada dunia. Tah gitu kan. Ngan dunia dibagi dua, jin jeung manusia. Tah gitu akang teh ya tina rasa dohir ya tinggal bus ke alam jin, ti alam jin plus ke alam Isa malakut. Tak tidinya naik ke mana ilas sama dunya gitu ringkesanana ya teh kan ringkesanana langit kahiji panggih jeung Nabi Adam, langit kadua panggih jeung Nabi Yahya, panggih deui jeung Nabi Yusuf, terus nepi ka langit katujuh papanggih jeung Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidinya naik deui tuh menuju langit katujuh mentok bara langit ulun silang. Benar kan? Langit alam maknawiyah. Itu kan. Tidinya tinggalin tafsir sawi. Akang kemeser tafsir sawi ya di Manawi ti dia. Bisa maca nama kira-kira. Ari teu tiasa macana kupingkeun heula. Tidinya tas panggih jeung Nabi Ibrahim summa dzahaba ila sidratil muntaha. Tuluy Rasulullah jeung Jibril teh angkat ka sidratil muntaha. Nah gitu eta langit ka-8. 7 8. Kada mirajullah kaluhur sirah ya. Atau Allah kaluhur hisi di kitu mah Allah hisi di Allah. Allah kan jero malakut jabarut hadrat Allah. Jadi ti alam ieu pindah alam deui beuki lemes deui, beuki mulia deui, beuki mulia deui. Itu kasidratil muntaha. Nah, ana di sidratil muntaha teh tangkal kai kan? Sok anu ngaraos tafsir dia. Kumaha guru ngalogatan sidratil muntaha? Tangkal kayu widara. Sok diterangkeun tara? Tah, entek teu bika ayeuna kitu apa? Sidratil muntaha, tangkal kayu. Kade ulah ini ka malakut neangan tangkal kayu di ditu. Bajhiyatul kubra. Sidratil muntaha. Tuh tekar deui we diganti ge ngaranna. Sidratil muntaha. Nah Quran aya sidratil muntaha. Aya kan? Inda sidratil afatumarunahu ala ma yaru. Walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Surah An-Najmi. Katalar teh Qur'anna. Surah An-Najmi kan ayat 12. Sidratil muntaha. Lamun dibasakeun ku urang maka tungtungna malakut sidratil muntaha. Kangjeng Rasul berangkat ka sidratil muntaha. Sidratil muntaha teh dina tafsir Jalalain mah dijelaskeun. Tangkalna di langit kagenep, ari dahan jeung daunna luhureun langit ka-7. Lieur riwayat kan. Monek di mana anda hirul kalam? Matak al-maghfurlah apa tetap ngaji tong tafsir Jalalain hungkul, ngaji tafsir Sawi itu
anu bahasan-bahasan hakikat. Subhanalladzi asra ge lain asra bimana saro abdi, asra bi abdihi ya masaro bi abdihi. Islieur deui wae teh kan. Mun teu ngaji hakikat mah lieur. Geus akang ulah milu mikir lah bisi lieur. Geus siap kana mah. Sidratil Muntaha. Dauna sagede cili gajah, ari buahna kawas kendi galudina. Eta ari geus kadituna. Aya katerangan id yagsa sidrata ma yagsa ma zaqal basaru wa ma togo. Tah geus kadinya rentas. Soal dia cili gajah. Ya, Kangjeng Rasul teh tuluy naik deui. Nah, di mana naik deui Rasul teh? Toh kalimpudan Sidratil Muntaha. Tapi Rasul teu salah paningali titingalian. Sanggeus kalimpudan eta nu ngalimpudan teh naon atuh? Nu ngarungkup Sidratil Muntaha. Ya. Cek sapalih mufasirin kan seperti Imam Fathul Qadir ngamanaan eta Sidratil Muntaha teh karungkupan kudu ngarungkupan teh naon para malaikat nu haladir dina eta daun-daun Sidratil Muntaha teu ciri Sidratil Muntaha karungkupan ku para malaikat nu haladir di dinya nyebutna teh jararoh ka Allah seperti mukminin jauh ka Baitullah. Tah gitu kan. Aya nu nafsiran gitu. Kan lieur, akan lieur mah teh. Unggal daun malaikat cinukul di dinya. Pinuh ku malaikat. Itu nu jauh ka Allah kan itu para malaikat. Kadar dewa. Eta sapalina mufasirin. Tapi sekali hakikat ya kan kulantaran teu katingali teh karena paningali Rasulullah teh geus naik deui ti Sidratil Muntaha ka mana tidinya naik ka salapan summa rafa'a ila mustawan tas ti Sidratil Muntaha tuluy ka mustawan ari memeh mustawan teh aya roprop mustawan kobakosen aw adna kemelah teu kahartikeun ya dina tafsir Sawi dijelaskan nalika Kangjeng Rasul berangkat naik deui ka mustawan fa inda dalika ta'akhir Jibril turun teu bisa naik ka ditu lain turun teu bisa naik ka nya Rasul teh nyawawuh ka Allah nya Jibril teh nyawa Allah panampi wahyu ge ti Allah pan turunkan Jibril tuh pan gitu ya kan si oreng teh ari geus ka mustawan mah geus eueuh Jibril di Jibril teh didamel tina nur Kangjeng Rasul begitu naik ka roprop ke Jibril geus eueuh Nur Muhammad hungkul ka ditu sok akang lamun ningali makhluk loba ieu tingali hakikatna Nur Muhammad hungkul ya kan di dunia ayeuna rukul jalma aya mobil aya anu tingali aslina makhluk kabeh didamel tina nur Kangjeng Rasul balik deui we ningali ka Jabarut nur Kangjeng Rasul kabeh eunana nu tadina jirim jadi nur Rasulullah manusia nur Rasulullah aslina makhluk teh nur Kangjeng Rasul tak Jibril teh artina geus eueuh basa Jibril teh mah kabeh jadi nur Rasul berangkat ka hadrat Allah mustawan teh ka hadrat ahadiyah makhluk leungit kabeh aya ingetan keneh ka makhluk eueuh tajalli kana nurdat Allah teh eta mustawan di mana ka makhluk teh inget aya teh inget eueuh
nyaksina ka Allah hungkul ta eta aw'adna. Jadi ti mustawan Kangjeng Rasul naik deui ka aw'adna. Jadi ka 10 nepi. Nu matak dina ka 10 fa khotobani rabbi wa ra'aituhu bi aini basori. Ka 10na sanggeus ka mustawan ningali Hadrat Ahadiyah. Muhammad lagi geus ada magang. Nya aya Muhammad jadi Allah jeung Muhammad duluan nu qadim teh. Kan Allah unggul da mau nur Muhammad ge didamel tina nur Allah. Geus lebih ka adna Muhammad balik deui kana asalna nur Allah. Jadi Allah unggul di hadrat Allah. Eta disebut pepanggih. Ulah cinukul itu Allah ya Muhammad pahareup-pahareup pas Ki Umar jeung Ki Bakar. Kade kan jadi mujassimah. Lamun teu paham kana ilmu hakikat terangkeun mi'raj jadi mujassimah. Nauzubillahi min. Tak ulah dibahas we lah geus we. Geus nu tadi lambang syariat jeung hakikat. Ibadah we sing usul. Geus lah ari teu ngarti mah. Kumaha cenah naik ka mustawan? Wallahu a'lam. Bener kena walau alam daripada nerangkeun salah. Oh ya Muhammad jeung Allah pahareup-harup papangi Muhammad na leungit teh jadi nur Allah deui balik deui kana asal. Jadi eueuh nur Muhammad oke ditu teh. Nu disebut pangi teh eueuh nur Muhammad. Nu matak nyebutna ge Kangjeng Rasul ta pangeran mituturan ka kami tuluy kumaha wa ra'aituhu bi aini basori. Impanan iya ini basori teh kan Allah ningali ka Allah matak ngaran musyahadah ru'yatul haqi bil musawah Muhammad cek Allah aing ningali ka aing atuh ari Muhammad gini mah ya Muhammad beneran di hadrat Allah pan Allah manunggal wujud dengan nyalira nya bareng jeung Muhammad di kodim mah weuna naon kan Allah hungkul apal Allah sifat Allah dat Allah di kodim. Mata kalau meninggali Nur Muhammad kudu di alam jabarut hakikat asma wa sifat dat Allah Nur Muhammad makhluk kabeh geus kitu kan kabeh makhluk didamel tina nur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi mata abdulul khalaik pangmulyana makhluk Allah Muhammad naon sababna kabeh dijieun tina nur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi mata kemuliaan Rasul mun dibandingkan jeung para Rasul kabeh para nabi kabeh gorkon minal bahri aw rospan minad diami sasiuk Rasul kabeh Muhammad sagarana saking mulyana Rasulullah sallallahu alaihi ya akang lamun ningali jirim teh akang kieu peureum panon teh hate terboskeun ka malakut jabarut ke Nur Muhammad ke kapanggih ngan lamun can kapanggih Nur Muhammad tong mikiran manggih Allah. Da ka Nur Muhammad heula meka Allah. Matak alam kabagi opat, dunia, malakut, jabarut, izzah. Mun sakitu. Izzah nur dat Allah, jabarut asma wa sifat Nur Muhammad. Malakut alam maknawiyah, dunia ieu anu cicingan ku urang. Tempo ka jeroanana ku uwah teh urang. Nu matak lamun ningali jirim tempo jeronana johar pirid johar rayuli alam misal lauhil mahfud terus ningali ka ditu Nur Muhammad akhirna mah eta taroki tuh rehenya kamari ge rehe kamari kunaon rehe cing teh ngaji teh bingung aduh geus walau alam we kan entong riweuh nya kan tah. Jadi miraj teh kadinya seueur keneh pertanyaan maka subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil subhanalladzi kunaon teh subhanallah aya dalilna ka tara mikiran kang nya subhanalladzi asra geus kieu padahal nu ngeunah subhanallahi asra duh teu kudu mikir. Ya ku isim mausul, kunaon ku isim mausul? Taroskeun ka santri, di mana isim mausul wajib ngabogaan sila nu ngawungku kana domir nu buat balik ka isim mausul. Naon artina kan?
Subhanalladzi kulapan alladzi teh lain ngabejakeun Kangjeng Rasul diberangkatkeun ku Allah atawa Allah ngaberangkatkeun Rasul, tapi ente nu ngadenge tong poho ka Allah. Jadi hate anu balik ka Alladzi teh pan Allah teh. Maha suci dan Allah tuh kan. Asro bima nasaro. Waduh panjang deui bi abdihi. Tuh kunaon teu bi rasulihi? Aya maknaan kan teu gagabah teh. Bi abdi apa bi Muhammadin we bi rasulihi eta. Ya mah bi abdihi. Aya elat kan. Lailan kunaon ku isim nakira teu ku isim ma'rifat. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kunaon isra ti masjid ka masjid henteu ti terminal ka sawah. Akan mikir so. Panguliana tempat di jagat raya Mas. Matak Rasul berangkat di masjid ka Mas. Urang ge leumpang tina amal soleh pindah ka amal soleh. Ayeuna ngaos amal soleh, ke euy ka bumi amal soleh deui. Lamun ayeuna ngaji engke maling domba, ta eta teh teu isra. Di masjid ke terminal di masjid ke masjid apa magang teh aduh aingnya kudu pindah tina amal selalu amal soleh mata Rasul berangkat di masjid ke mas alladzi barokna haulahu tingali lapadna cek ahli ma'ani aya iltifat ya tingali naon makna iltifat di dieu cek ilmu alat iltifatna minal ghaibah ila takalum bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna lamun teu iltifat mah bi abdihi ti ditu mah ulah alladzi barokna alladzi barokahu li yuriyahu min ayatihi kitu kuduna mah cek muqtada dohir ilmu bahasa Arab maka cek ilmu alat ieu mah teu ditunakanahi ka dieu karana arina teh mutakalim iltifat minal ghaibah ila takalum minat takalum ilal ghaibah alladzi barokna haulahu linuriyahu takalum eta kadituna innahu huwas samiul eta iltifat minat takalum ilal ghaibah naon eta kang maknana iltifat minal ghaibah ila takalum minat takalum ilal ghaibah perjalanan ke Allah ayat taroki jeung ayat tadali apa lain macaan lapadna we hungkul berarti uing hate kudu lempang ka Allah ke Gusti Allah balik deui ka makhluk taroki jeung tadali ngan Rasul mah lain taroki tadani di Rasul da keur Isra geus di Allah ulah kieu akang keur Isra akang teh can Rasul teh can ka Allah engke geus naik papanggih jeung Allah tadi nama tadi Allah salah itu tadi ke Isra di hadrat Allah geuning naik tadani jadi ya mi'raj teh tadani mun di Rasul jalmi nu geus di hadrat Allah hatena naik deui kana maqam hadrat Allah seperti ti Jabarut ka Ija eta tadani ngaranna dan di Jabarut geus di hadrat Allah teh rob mustawan kobaqausen aw adna eta tadani ngaranna da geus di Allah naik karena makom lebih luhur di hadrat Allah deui. Tak di surga ge beda-beda, sabab makrifat ka Allah ge beda-beda. Aya nu makrifat dina tajalli afal, tajalli sifat, aya nu geus indi tina tajalli afal jeung sifat, rob mustawan kobaqausen. Eta mah beda deui khususil khusus. Di surga ge beda eta mah. Mah surga anu rata jeung batur, khusus. General. Geus walau alam lah putus setengah satu kan etama permulaan penjelasan Isra Mi'raj itu lamun teu akur jeung batur wayahna we itu bisi akang anu nanya mah tong nyanyawanan ngajawabna wallahu alam ngan isuk ngan mikir sageus wallahu alam aya ngaji sing bener tahun hareup mah moal wallahu alam candu aing lain ieu mah geus tahun ayeuna wallahu alam isukan wallahu alam atuh kasohor ajengan wallahu alam. Naudzubillahi min dzalik. Sakitu kan moga-moga ilmu dibarokahkeun ku Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.